Naon je? Syahadah di lembah. Syah. Saha. Naon teh? Bunga goreng sangu meureun. Goreng lukmas. Atawa goreng lukmas. Goreng lukmas. Atawa goreng dodonges. Lain bangsa naon itu palcing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau Jauh-jauh. lain tempat salju ieu memakai teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris Tariris atuh teh mah. situ jauh-jauh tina teroris tina tariris jauh tina teroris tina tariris Ai tariris anu tarotorina awak dengan kuris teh. nah ojang nyamperkeun itu Syah. Aceng anang. ulu anjir Aceng anang. ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jauh-jauh Mau ke bangsa Ismail. jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar Ciledug kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo aya aing rek miluan maneh korong Anjing sia. Teu nyambung dina mobil kana korong. ampun alah Kena bubuahan harus makan. cek aing oge Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu bener hideung mangga. di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah Tanya naon deui. ari aing kalinggem anjing cerinakan anjing jeung atuh Ada bubuahan. nah ina Mun ditemu bak bubuk we tanya telah. lamun dina imah ieu hotel Hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng Imah loteng dilotengkeun. si laing meureunnan imah kontrakan da wala hari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah amak ka aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang sekali-kali mah tuh karunya deuleu atuh cenah gede hate Supaya semangat. lamun dina kue isok euy naon euy Yang bolu deleng mah euy. eta geun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong
Ai kuring nah yang siling siling bapau Ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar hah semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh ya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh Jauh. di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh hah dek ngalamar ngade ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar kasaha heuh ka eta awewe uluh gedengan teh dek ngalamar heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing Jadi wanian. nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor atuh. oh eta jelema kieu gede kawani Dibelaan mung kana rombongan panayang teteh heuh sia sah di kampung we kana mobil rombongan ning watek sia teh ujung-ujung ngamaknya kabeh oh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nih butuh bene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kekewe kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aya kana akang aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe sia tetenya Aisyah Sumar sah aduh Gusti era aing Kolot tapi ka kitu kan. haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger kana katu nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang bisi cacat kaki itunya euy mana teh bapana atau anakna dewek teh bapana mana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir we buligir keneh teteh bae kahujanan ke taranjang
Iya pun tene pun anak tete idiot Pexing harapan kayaknya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok pimpinan turun kata gitu. wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep gitu entong hayang meuli pispot cucurut anapeun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu Lawan tuh kan. Lawan kesalahin ahli seni. lawan wae ya sia goblok jeung deungeur ngor dari lawan Lawan kata lawanan. cikan sok aya nyawa sia hai batur ewak sia denengian teh kalamar putri heeh naon sila kain didengkek lawan atuh eungeup sia dulu silaka deulan ceuk aing deuleu itu sia mau jadi gangguan beureun ka raja aing We'll be right back.